Dar, kumaha nu sarator di sawah teh lancar teu? Lancar dan diurus naku si Teddy mah lancar. Kumaha ye setoran nu ngarinjem duit? Aman. Aman. Aya teh nu ngarinjem bangsal kumaha? Lancar teu? Siap degan. Pokokna mah lancar ku si Teddy mah tong hariwang diberesan kabeh. Ade tah ieu bodyguard aing. Alus gawe maneh. Gar. Naon dan? Ah, Ye. Nah, hati itu si Agan jadi kitu aya nama. Itu gerak. Nah, jadi kieu si Agan. Boboh hayang ieu mah ye. tah kitu sia teh lain ti tadi aing cangkel cara ngapae. Udah tuh apalah yang tahu bulat, nanya-nanya yang apa yang tahu bulat mah meureun kurang dibere Agan. Ieu kapal aing. Oh, deui. Heeh. Siap. Kayaknya saya diplastik tadi ah. Bos Dul. Naon nya? Dek ngecelok duit Sabaraha? 100. Ah, gede-gede teuing mah, ini 100. Aing eueuh 100 mah sing sumpah, lamun 1 juta mah aya. Ah bae eueuh 100 ge Dul, 1 juta ge bae. Urang mah moal ngahesekeun. Dar, Siap Dan. bere. Lain eta, aya mah eta mah urang. Eta bare duit, cul eta mah tahu bulat nu urang 500-an digoreng dadakan. Mak mau. Oh iya tuh Gan. Hayang tahu buat penengenahan nu aya Gan. Tinggal plastikna, geus we eta bikeun duit. Bisa. Ari teh kumaha mayarna Bos Dul? Gampang urusan mayar mah, pan maneh boga imah. Mun teu kabayar imah maneh ku aing dijabal. Lamun kabayar setengah, meureun suhunanana ku aing dirakrak setengah. Oh nyanggeus atuh Bos Dul, nuhun. Oh juk, geura balik we maneh. Paduli teuing ah, da aing mah ngontrak. Nya. Kenapa si Adul euy? Aya di situ bieu. Oh di ditu si Adul. Oh rek pinjem duit euy. Naon ya naon? Cing eta mah bala durang. Naon, Bung? Dul, kumaha cager? Alhamdulillah. Heeh. Biasa biar silaturahmi tidak terputus cik pinjeumlah 100. Yang udud euy, boga udud. Aduh, sia teh karunya teuing. Eueuh aing 100 mah. 100.000 ya mah. Eueuh 100 mah ge 1 juta. Cik 1 juta. Bae lah. Gar. Biasa. Siap, Bos. Anjing beak euy tahu bulat mah ge. Tuh, anjing eueuh euy. Ngan aya ge duit ieu mah 1 juta. Dan beak euy tahu bulat mah ge. Aya ge duit. Si Kehet di tadi eta kukeuk ke tahu bulat eta sok dirabikeun heula duitna. Terus si Agung. Cik 1 juta kumaha ye mulangkeunana? Geus tong hariwang. Duit eta mah sok we pake heula lain maneh keur ngojek ge teh. Heeh, Juk. ngojek. Pake modal lah we juga balik. Tong mikiran mayar-mayar lah da jeung pren. Oh, heeh atuh dua. Nuhunnya, ieu pake heula ku urang duitnya. Oh juk geura balik we heula. Aing mah. Nuhun atunya. Yo. Gar, Siap Gan. lamun teu kabayar engke nu hiji jabal imahna, anu hiji jabal motorna heuh. Siap. Anjir, 1 juta. Tapi motor dijabal kumaha? Ah, paduli teh da motor cicilan ieu. Batur mah nginjem duit 1 juta kot sungsong. Kira-kira aing lamun nginjem di BM mah nya euy. Tapi da ketang aing nu ngajabalna. Ah, kumaha aing we da. Aing tadi nage nu ngajabalana ge. Ya, Urang nginjem duit, Bos lah. Nya ieu batur di barere urang acan euy, can pernah nginjem duit perak-perak acan. hayang nginjem sabaraha maneh ka urang? Ah, mah gede-gede urang 1 juta we. Boro-boro 1 juta, 10 juta ge kurang. Yeuh. Dul lain macul Saha ieu suara nu ngagaro? Saha nu ngagaroan? seberokas anak macul mah dua lain macul lain macul Aing keur sare ngaganggu ah. Bieu teh karek ge ngimpi aing teh jadi bos pengusaha kaya, keur ngabagi-bagi nginjeman duit si Agung nih si eta. Si mama ngaganggu wae aing ah. Ini nyeri sirah dia teh.